Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fina rasulahul a'dzam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Al-ayat sa'alan nabiyyi wa huwa ibnu arba'ina sannatan. Famakatha bimakata thalatha asyarata sannatan. Fa umiro bil hijrati fahajaro ilal madinah. Famakatha biha asyra sinina thumma tuwfiya al-qail. Wa qolal paribahasa buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Ulah poho ka Gusti nu Maha Suci, mudah-mudahan urang kabehan dirahmatan, amin. Amin. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Ulah poho ka Kangjeng Nabi, mudah-mudahan urang kabehan disyafaatan. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Ulah poho kana ngaji supaya urang tambah-tambah keimanan. Amin. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Ibu-ibu ulah poho kasalaki lumayan purah ngekepan. Amis-amis nang kangora dipesek aya esean. Amis-amis rangdang ora ngalehek aya lehoan. Langkung tipayun yu urang sadaya manjatkeun puja kalih puji sinarang syukur kadat Allah anu Maha Ghafur. Anu alhamdulillah kalayan ngalangkungan suluhi qadim jeung tanjiji hadisna. Dina beuting ayeuna urang sadaya parantos diirodahkeun ku Allah, ditangtukeun ku Allah tiasa riung mungpulung. Mudah-mudahan kumpulna urang sadaya sing aya dina rahmatna Allah. Amin. Salawat kali salamna mugia Allah kocorkeun, kucurkeun, kecerkeun kajungjunan urang sadaya. Akni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad
Tegakantun kakulawargina miwah ka para sahabatna katut ka para tabiin atba tabiin tugdugi ka urang sadayana. Hadratal mukarramin para aizzail kiram wal fudola, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, para hujjaj, bil khusus ka guru-guru urang sadaya anu alhamdulillah parantos hadir di tengah-tengah urang. Yuk urang doakeun mugia guru-guru urang kabehan sing diparanjangkeun umur ku Allah, ditambih-tambih istiqomah, ditambih-tambih kasabaranana. Segenap para panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, aparatur pemerintah, Bapak Lurah beserta jajaranana, wabil khusus ka Bapak Presiden Pangtungtungna nyaeta Bapak RT. Aya RT na aya. Aya RT na aya. Nu mana jelemana? Eta RT Presiden Pangtungtungna bener tah henteu? Gaji tepati gede diomongkeun pangsongkolna. Geus eta RT jelema gagah, hidup RT. Hidup RT. Geus bisik aleman. Teu hilap ka akhinal mahbub pengatur waktu pemindah acara, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, para santri sadayana, rahimakumullah. Bu, perjalanan manusia dimulai tan jiji kodim datang kapaeh melalui salapan alam. Salapan naon cenah? Ibu hayangnya nu salapan alam. Marah tamoal, ambek tamoal, ambekan tamoal. Paeh urang ambekan. Anu kahiji para sadaya ieu urang teh melalui alam ahadiyah. Anu kadua ibu urang teh melalui alam wahdah. Anu katilu urang teh melalui alam wahidiyah. Anu kaopat urang teh melalui alam ruhani. Kalima melalui alam mithal, kagenap melalui alam adsam, kadujuh melalui alam insan, kadalapan melalui alam insan kamil, salapan melalui alam insan kamil mukamil. Ibu-ibu melohok teu kaharti. Bener bu? Bu, awas atuh lamun kula nyelukna bu, jawabna kah. Coba sakali deui. Bu. Cocok ya, gak jawab ieu. Naon urang ge mah diajak ka gubrus gak oke. Salapan naon cenah bu? Salapan naon? Hiji alam naon cenah? Poho tatanya ho. 2000 tahun deui Allah para sadaya ngadamel Nabi Adam alaihi salam. Nu pangheulana diciptakeun ku Allah adalah Nur Muhammad. Nabi Adam teh ibu didamel ku Allah tina 60 warna tanah, di adonan make 60 warna cai. Berapa lama prosesnya? Selama 120 tahun. Cek ibu-ibu ji
kunaon eta Allah nyiptakeun Nabi Adam prosesna ku heubeul amat. Padahal pan Allah mah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bahkan cek santri mah make ibaratna ge inama aya di santri aya araya mang santri araya iya urang mang dari santri untung tante mang untung tante jadi santri mah ibu panguntung-untungna santri mah eueuh karuet teu ilok mikiran beas mahal teu ilok mikiran bensin naik nu penting wayah ngejo aya santri manek nganjang teu boga minyak rambut make sampo ge jadi nganjang make sampo tareh deukeut ka imah bikang hujan ngagedur atuh huluna ngabudah laju pancek bikang mang jojong bae ari keur nyeuseuh mah ulah wakanganjang kukumaha ge bah kula sareng Ki Haji Opa sarencang di pondok eta urang mang di pondok daharejeung dina nampan daharejeung dina loyang daharejeung dina daun leungeun nu kumaha bae aya nu sagede cawu muli aya nu sagede cawu Ambon ge aya nu karak cenang bae leungeunna aya nu karak betus bae cenangna aya jadi masa kurang uyah masa leutik ku cenang bae ge laju karasa bae pelem bener nu karak ngoplok bae kulitna aya disangka mah kulit bawang bihakan kurang tapi urang cager bae alhamdulillah geus santri mah ceng daharna bae ge ibadah lantaran geusan ngaji ngajina ibadah lil wasail hukmul maqasid beres dahar santri teu mikiran nampan sabodo ka mana-mana Allah lantaran mudak ngaji bisi katinggaleuan bener man beres ngaji jabaliatul insaniyah beteungna ngarawak hayang nyatu siuk beas asupkeun kana kastrol kejo asak nampan karak disiar barang pendak horeng aya tai kotokan disebor tai kotok leungit aya najisna asupkeun sangu kadinya gabrus bae cek dokter ih santri zorok dahar dina nampan loba kumanan weh dokter nyanyahoanan kuman ge modar ku kejo panas bener mah pan urang mah santri boga patokan la tahiro kullu syai'in minal kainati bitabihi makhluk mah teu ngabogaan tapak gawe ku wawatek pribadina ngandung harti cai moal bisa nyegerkeun kuda tiah cai nu nyegerkeun adalah Allah betul seuneu moal bisa nutungkeun kuda tiah seuneu nu nutungkeun adalah Allah golok moal bisa ngaraheutkeun kuda tiah golok nu ngaraheutkeun adalah Allah hejo moal bisa nyebeuhkeun kuda tiah hejo nu nyebeuhkeun adalah Allah eta ceuk pendapat golongan ahli sunnah wal jamaah beda jeung pendapatna golongan Mu'tazilah para sadaya bu ja kadang-kadang dokter nu nyaho kana obatna paehna stroke dokter nu nyaho kana obatna kadang-kadang paehna jantungeun tapi coba deuleu nu edan di jalan nu edan eta nu edan bah teu make baju can pernah kula neuleuh nu edan asup angin sugan aya nu edan ieu jeung nu edan itu siling kerokan cek nu edan ieu ka nu edan itu dia edannya dia ge edan sarua bae padahal hayo geura coba hadirin nu edan barang hakan mulung tina wadah runtah leres nginumna tina cai kocomberan bener are cek Allah kudu cager mah cager bae geus urang jadi santri mugia dibere ilmu anu manfaat ku Allah amin iya robbal cek santri bapan eta ibarat make lapad inama teh termasuk adawatul qasri
wa ada watul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama